Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Teman. Bapak Ibu, para pemuda-pemudi, ikhwata iman, jamaah sadayana rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah dina siang ieu urang sadayana tiasa silaturahim sekaligus silaturahmi ilmi, nyambungkeun persaudaraan sareng nyambungkeun ilmu. Dina raraga urang meningkatkeun pemahaman sareng amaliyah urang dina beriman berislam supados langkung sesuai sareng tuntunan Al-Qur'an dan As-Sunnah insyaallah. Mudah-mudahan Bapak Ibu sadayana urang sadayana dina keadaan sehat walafiat insyaallah. Daramang sadayana Pak, para pemuda sehat? Alhamdulillah. Tema anu disuhunkeun ka simkuring dina pangaosan siang ieu ngeunaan kapamimpinan, menjadi pemimpin gitu. Kumaha sih menjadi pemimpin teh kan gitu. Numutkeun tuntunan ajaran Islam. Anu kahiji Bapak Ibu sadayana, kapamimpinan teh ngarupikeun salah sawios tuntunan ajaran Islam anu penting. Malihan Rasulullah mah nyebatkeun sadaya muslim teh pada hakikatna pamimpin. Teu aya hiji jalmi muslim atanapi muslimah angin kudu memposisikan dirina sebagai pemimpin. Hadisnya jelas, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap aranjeun dawuh Rasulullah eta teh pamimpin. Ra'in. Harti asa ra'in teh jalmi anu menggembalakeun, tukang ngangon. Dari kalimat ro'a yar'a, hartosna ngangon. Jadi saur bahasa kasar nama tiap jalma teh tukang ngangon, tiap jalma teh penggembala. Ari hartos menggembala teh ngatur, ngabingbing, ngariksa, ngajaga hewan anu diangon, hartosna pamimpin. Maka tiap anjeun dawuh Rasulullah kulukum ra'in, tiap aranjeun eta teh pamimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan tiap aranjeun bakal diminta pertanggungjawabanana. An ra'iyatihi tina anu diangona, tina anu dipimpin. Teras Rasulullah meningakeun seorang kepala keluarga pamimpin kangge anggota keluargana. Seorang ibu istri pamimpin kangge ngarawat, ngabingbing, ngadidik, ngariksa harta banda carogena sareng putra-putrana. Maka ajaran Islam parantos maparinan ka umatna supados meyakini kehidupan teh sadayana pamimpin. Kumargi eta bakal mempertanggungjawabkeun kapamimpinna di payuna Allah. Bahkan jalmi nu hidup sendirian di hutan, kalau dia seorang muslim pamimpin di pandangan Allah. Mimpin dirina sorangan. Sama berdina diri manusia teh aya akal pikiran, aya hati nurani, aya hawa nafsu, aya anggota tubuh. Masing-masing diri manusia teh memiliki kepentingan nu benten-benten. Anu peryogi dipimpin, diarahkeun rek ka mana, dibimbing kahirupanana. Nah ini keistimewaan Allah nyiptakeun urang sadayana sebagai manusia, sehingga hirup sendiri we butuh kapamimpinan. Anu kadua
kapamimpinan dina Islam teh ngagaduhan kedudukan anu mulia upami leres-leres diamalkan sesuai sareng tuntunan ajaran Islam. Malihan dina sabaraha hadis mah Bapak sadayana kaistimewaan pamimpin teh kahiji, lamun pamimpin adil bakal digolongkeun ku Allah di padang mahsyar 7 golongan anu pangpayuna di paparinan naungan perlindungan Allah. Di antawis sadaya 7 golongan anu dilindungan ku Allah. Nah ini nguningakeun kaistimewaan pamimpin. Syaratna mun adil. Dawuh Rasulullah, sab'atun yudilluhumullahu fi dillihi yauma la dilla illa dilluh. Aya 7 golongan di antara umat manusia anu ku Allah dipaparinan perlindungan di padang mahsyar. Di mana dawuhan Rasulullah di saat eta mah teu aya perlindungan anu berguna angin perlindungan ti Allah. Sab'atun yudilluhumullahu fi dillihi yauma la dilla illa dilluh. Tina 7 golongan itu kahiji saha? Imamun adilun, cobi itu. Pamimpin anu adil. Ya hartosna nguningakeun kapamimpinan teh kadudukan posisi jabatan anu dimuliakeun ku Allah dengan syarat mampu adil. Malihan dina hadis nusanes riwayat Imam Muslim sebatkeun al-muqsituna ala manabiril jannah. Para pemimpin adil itu di mimbar-mimbar surga Allah Subhanahu wa taala. Hartosna di surganya anu tertinggi. Jadi kahormatan kadudukan kamuliaan pamimpin ya, anu disebatkeun dina hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam eta teh ngisyaratkeun yen Islam mendorong para pengikutnya, para pemeluknya untuk memiliki semangat jadi pemimpin. Tapi sames sembarang pemimpin, tapi pemimpin adil. Anu kadua. Anu katilu Bapak sadayana dina Al-Qur'an salah sawios doa. Nah, doa anu diparentahkeun ku Allah Subhanahu wa taala itu ngadoa jadi pamimpin. Lamun mah kedudukan pamimpin itu tercela, nah awan tangtos moal diajarkeun ku Al-Qur'an ngadoa janten pamimpin. Di antawis doa anu diajarkeun ku Al-Qur'an janten pamimpin naon? Walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dawan Allah Rabbana hablana, ucapkanlah oleh kalian doa Rabbana hablana, wahai Tuhan kami. Itu diantara doa-doa ibadur rahman di surah Al-Furqan ya. Doa ibadur rahman. Mereka yang berdoa Rabbana hablana, ya Tuhan kami karuniakanlah kepada kami min azwajina, dari istri-istri kami, wa dzurriyyatina, dari anak-anak keturunan kami. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Qurrata a'yun yang menyejukkan mata, yang membuat mata kami merasa teduh dengan istri dan anak kami yang soleh dan solehah. Waj'alna, dan jadikanlah bagi kami lil muttaqina imama. Nah, sebahagian ahli qiraah membacana teh waj'alana, ada yang membaca waj'alna. Kalau waj'alna berarti jadikan kami. Tapi kalau waj'alana jadikan bagi kami. Kalau waj'alna jadikan kami lil muttaqina imama, jadi pemimpin orang-orang bertakwa. Tuh, jadi pemimpin orang bertakwa mah diperintah ku Allah. Berdoalah kita jadi pemimpin orang bertakwa. Kalau kita tidak jadi pemimpin orang bertakwa, ya Allah jadikanlah bagi kami dari anak cucu kami pemimpin bagi orang bertakwa. Tuh, itu kalau waj'alana lil muttaqina imama. Kumargi eta ada dua bacaan, ada dua qiraah di karangan para ahli Al-Qur'an. Ada yang waj'alna, ada yang waj'alana. Jadikan kami, jadikan bagi kami. Nah, kalau jadikan kami mah berarti kita urang sadayana nu nyuhunkeun jadi pamimpin.
Lamun waj'al lana, jadikan bagi kami, berarti urang ngadoa nyuhungkeun aya pamimpin ti anak cucu katurunan urang. Tuh. Ya hartosna naon? Hartosna Al-Qur'an sangat concern, perhatian terhadap kedudukan kepemimpinan. Sebab umat bagaimanapun banyaknya, bagaimanapun potensi kuat, tapi upami taya pemimpin seperti tubuh taya kepala. Taya nu mengendalikan. Cuma bedana lamun masyarakat taya pemimpin masih bisa hirup. Tapi upami jasmani taya mastaka moal teu hirup gitu. Itu bentena. Anu kaopat Bapak Ibu sadayana, Al-Qur'an memuji nyanjung pamimpin-pamimpin anu mimpin umatna, mimpin masyarakatna berdasarkan tuntunan pituduh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mawi tiasa diaos ku urang. Cobi urang pelajari dua ayatnya. Kahiji dina surah As-Sajdah ayat 24. Anu kadua surah Al-Anbiya ayat 73. Nah, dina surah As-Sajdah ayat 24 Allah firmankan, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Eta surah Sajdah ayat ke-24. Upami dina surah Al-Anbiya ayat 73, wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim fi'lal khairat wa iqamis shalat wa ita'iz zakat wa kanu lana abidun. Nah, jadi ayat dua ayat. Coba silakan tinggalinya ku Bapak Ibu sadayana, ku para pemuda anu kahiji surah Sajdah heula ayat 24. Dauhan Allah, wa ja'alna, jeung kami jadikan minhum ti antara maranehna, nyata ti antara katurunan para nabi, di antara pengikut para nabi, di antara umat para nabi, ku kami jadikan a'immatan, imam-imam, pamimpin-pamimpin. Jadi pamimpin dina Al-Qur'an teh disebutnya imama atau disebut dina Al-Qur'an teh khalifah. Nah, jadi ada kal khalifah, ada imam. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Atanapi firman Allah, wa ja'alnakum khalaifal ardi, kami jadikan khalifah-khalifah di muka bumi, pamimpin. Upami dina hadis terkadang disebut pemimpin tuh amir, disebut jamannya amir umaro. Jadi ada imam, ada amir, ada umaro. Kalau imam jamannya a'immah, kalau amir umaro. Terkadang juga disebut sultan, tapi kalau sultan harus asalnya kekuasaan, tiasa kekuasaan jabatan, tiasa kekuasaan ilmu. Nah, itu sultan. Kumargi eta terkadang sultan harusna kekuasaan ilmu, sanes kekuasaan jabatan. Ya ma'syarul jinni wal insi ini stato aminkum antang fudu min aqtaris samawati wal ardi fangfudu la tanfuduna illa bisultan. Tuh. Eta mah kekuasaan ilmu, teknologi. Wahai segenap jin dan manusia, kalau kalian mampu menembus langit dan bumi, tembuslah langit dan bumi. Tapi kalian tidak bisa menembus kecuali bisultan, dengan kekuasaan. Nah, kekuasaan apa? Kekuasaan ilmu. Makanya Amerika mengaku telah ke bulan. Rusia mengaku telah berhasil ke bulan, telah menembus langit, telah menembus bumi. Maka bumi dieksplorasi, dikeluarkan sadaya eusina mangrupa macam-macam sumber daya alam. Tingawitan gas bumi, minyak, teras BBM dikeluarkan, terutama emas, perak, nikel, teras besi, perunggu, wah rupi-rupi kekayaan alam. Nah, saat acan jalmi memiliki kekuasaan ilmu, tetiasa mengeksplorasi alam, tetiasa menembus bumi.
Tetapi setelah memiliki kekuasaan, nah itu sebutnya sultan. Nah di dalam sejarah Islam terkadang para pemimpin Islam disebut sultan. Di Indonesia juga raja-raja disebut sultan-sultan, sultan agung, sultan ageng. Nah non bentena ageng serang agung. Ai sultan agung mati Mataramnya, ai sultan ageng mah di Banten. Mawi sultan agung dari Mataram. Memerang Belanda 2 kali itu, walaupun gagal. Sultan Ageng di Banten, Sultan Ageng Tirtayasa eta mah. Padahal artosna sami wae, Ageng mah bahasa Sunda, Agung mah bahasa Jawa kan gitu. Sultan Ageng teh Sultan Agung sami. Ngan ieu mah Ageng di tatar Sunda, itu mah Agung di tatar Jawa. Sultan. Sultan teh pemimpin. Di Timur Tengah ge sami, pemimpin-pemimpin sami sultan. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi kan gitu. Sultan Malikuz Zahir Baibars, sultan. Kumargi eta dina Al-Qur'an satu acara Rasulullah hijrah di Mekah ka Madinah ngadoa ka Allah supaya dibapadinan sultan, nah kekuasaan. Naon cobi Bapak Ibu para pemuda, para santri doa Rasulullah nalika satacan hijrah di Mekah ka Madinah. Surah Al-Isra. Wa qur rabbi adhilni mudkhala sidqi wa ahrizni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira. Jeung ucapkeun ku anjeun Muhammad, Rabbi adkhilni, wahai Tuhanku masukkanlah aku mudkhala sidqin, ke tempat masuk yang baik, yang tepat. Para mufasir mengartikan masukkanlah aku ke tempat hijrah yang tepat. Nah, karena Rasulullah sedang persiapan hijrah. Wa akhrizni mukhraja sidq, kan keluarkan aku di tempat keluar yang tepat. Kapan keluar dari Mekah ke Madinah supaya membangun kekuatan Islam. Waj'alli min ladunka sultanan nasira, berikanlah kepadaku ya Allah sultanan nasira, kekuasaan yang menolong, itu kepemimpinan. Kumargi eta Bapak sadaya, Rasulullah 13 tahun berdakwah di Mekah, pengikutnya seueur tapi salit. Salami 13 tahun Rasulullah di Mekah, pengikutnya sedikit. Kenapa? Karena tidak punya sultanan nasiro, tidak punya kekuasaan yang membela, tidak punya kekuasaan yang membackup. Tapi nalika Rasulullah hijrah di Mekah ke Madinah, di Madinah 10 tahun seluruh jazirah Arab telah takluk ke Rasulullah. Naon margina? Margi di Madinah mah sultanan nasiro, ada kekuasaan. Itu pentingnya kepemimpinan. Maka terkadang pemimpin disebut sultan. Tapi di ayat ya Allah firmankan wa ja'alna minhum, dan kami jadikan di antara mereka anak cucu para nabi, keturunan para rasul, umat para nabi, a'immatan, para imam-imam. Lebih sering disebut imam karena manana lebih universal, lebih luas. Arti imam itu dari karya amma ya umu, imaman, hartosna mimpin, hartosna ngumpulkeun, hartosna dipayun. Maka pamimpin teh jalmi nu bisa ngumpulkeun sadaya potensi supaya jadi kekuatan bersatu di bawah komando dia, itu disebut imam. Anu kadua, pamimpin teh sabab jadi komandan anak buahnya, matak imam selalu di depan. Itulah gambaran dina imam salat. Masa aya imam di tukang? Kecuali kalau komandan pasukan tentara boleh di belakang juga. Tentara siap gerak siap, komandannya siap teu? Henteu. Itu mah imam pasukan tentara. Kata imamnya hadap kiri gerak, semua pasukannya hadap kiri, komandannya hadap kiri teu? Henteu. Komandannya malah mayunan pasukan. Tapi upami imam sholat mah teu tiasa kitu. Ngomandona teh upami bade sholat teh kan, sawu sufufakum fa inna taswiyata sufuf min tamami sholat. Luruskanlah saf kalian, karena kesempurnaan saf itu, karena lurusnya saf kesempurnaan sholat. Tetapi ketika sudah takbir Allahu Akbar, terbiasa mayun ka makmum, semuanya menghadap kiblat termasuk imamnya.
maka sebut imam, selalu di depan. Amma ya umu imaman, artinya orang yang di depan mengomandoi, memberi contoh, itu imam. Imam juga disebut sebagai sebagai qaid, komandan, menjadi kudwah yang diteladani. Nah, maka dalam Al-Quran lebih sering disebut a'immatan, karena kepemimpinan itu diwujudkan dengan keteladanan, bukan dengan jabatan. Kumargi eta Nabi Ibrahim alaihissalam ku Allah subhanahu wa ta'ala diangkat jadi pemimpin sanaos tegaru jabatan naon. Tuh, jadi di Islam pemimpin tidak mesti artinya orang yang memiliki jabatan, tapi memiliki keteladanan. Pemimpin tidak mesti punya posisi, tapi punya kontribusi. Nah, itu kalau bahasa sekarang gitu. Ai posisi mah kedudukan jabatan. Aya akhirna jadi presiden 5 periode, kajaba lamun kapilih dia 5 periode lagi. Terus 2 kali periode berhenti, kecuali masih ambisi pengen keneh 3 periode. Kecuali kalau tidak tahu diri kan, menyalahi konstitusi, pengen 3 periode, eta mah ambisi namina. Itu mah posisi mah aya batasanana. Lamun teu ngangge periode ge samaotna. Moal aya pemimpin sepanjang zaman pasti aya oge saumur hirup. Masa geus maot tetap jadi pemimpin, tetep kita digentos tuh. Itu pamimpin dina hartos posisi jabatan. Tapi upami pamimpin dina hartos prestasi, dina hartos kontribusi, hartosnya prestasi itu kasayan anu diwariskeun ka masyarakat nu dipingpina, sanaos teu jadi naon. Bujeng-bujeng masih hirup tos teu aya oge bakal dikenang. Nah, maka itulah pemimpin sepanjang zaman. Siapa pemimpin sepanjang zaman? Itulah para nabi, para rasul. Nu dipelopori ku Nabi Ibrahim. Kumargi eta Allah ngadawuh ka Nabi Ibrahim. Wa idibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna qala inni ja'iluka linnasi imama. Tuh. Ingat nalika kami nguji Nabi Ibrahim, dawuhan Allah. Bikalimatin ku mangrupa-rupa ujian. Mangrupa kalimat-kalimat ujian. Seueur kan ujian Nabi Ibrahim teu kaetang, di antawisna nu paling abot naon? Kedah ngungsikeun istri sareng putrana Hajar sareng Ismail. Padahal kenging lami nyuhunkeun ka Allah di paparinan keturunan, terus keturunan harus dibuang. Tuh, itu ujianna. Tos diizinkan pependak, kada dipencit, kada dikurbankeun. Tuh, itu ujian yang paling abot. Bahkan harus hijrah meninggalkan ibu ramana, kampung halamannya, negerina. Rela diusir oleh Namrud demi berjuang. Itu pengorbanan besar. Fa'atammahunna, maka Nabi Ibrahim berhasil menunaikan ujian-ujian itu. Naon hadiah nanti Allah? Inni ja'iluka linnasi imama. Ibrahim, kami akan menjadikan kamu menjadi imam bagi manusia. Tuh. Imam di dia apa coba? Apa Nabi Ibrahim jadi raja? Nabi Ibrahim kantos jadi raja teu? Henteu. Bojang-bonteng jadi raja, jadi RT gitu pernah Nabi Ibrahim mah. Tapi ku Allah disebut naon? Imaman linnas, imam manusia. Berarti kaimaman naon Nabi Ibrahim? Yaitu kudwatan linas, keteladananana. Uswatan linas, keteladananana. Janten kapemimpinan, kedudukan eta mah posisi. Kepemimpinan karena prestasi amal solehnya, keteladanannya, itulah kepemimpinan prestasi dan kepemimpinan kontribusi. Bakal abadi. Teu aya batasanana, teu aya periodisasina. Malihan tos wafat oge janten ikutan, janten teladan sadaya manusia. Kumargi eta sadaya pengikut agama di dunia ini anu gaduh silsilahna ka para nabi pasti memuliakan Nabi Ibrahim. Umat Islam diparentah mengikuti Nabi Ibrahim, fattabi'u millata
Ibrahim hanifa. Maka salat urang, saum urang, zakat, haji sadayana kurban eta teh prestasi amal Nabi Ibrahim diparentakeun ku Allah. Warisan Nabi Ibrahim ka urang tuh. Malahan Yahudi Nasrani juga mengklaim pengikut Nabi Ibrahim. Sampai kata orang Yahudi, waqalatil yahudu inna Ibrahim kana Yahudian. Orang-orang Yahudi mengklaim Nabi Ibrahim Yahudi. Orang Nasrani juga mengatakan bukan, Ibrahim itu Nasrani. Padahal firman Allah ayanya istilah Yahudi jeung Nasrani teh satos zaman Nabi Ibrahim. Yahudi zaman Nabi Musa, Nasrani zaman Nabi Isa, tapi masing-masing mengklaim Nabi Ibrahim sebagai Yahudian atau Nasranian. Saking bangganya kan Nabi Ibrahim. Bujeng-bujeng Islam, bujeng-bujeng Yahudi, Nasrani memuliakan Nabi Ibrahim. Agama di luar Islam pun memuliakan Nabi Ibrahim. Kaum Hindu pamannya itu kasta tertingginya Brahmana, keturunan Nabi Ibrahim gitu, Abraham Brahmana. Itu mengaku paling tinggi. Orang-orang Buddha, orang Hindu sampai sekarang masih menggunakan cara pakaian sederhana Nabi Ibrahim, para biksuna. Sehingga mereka meyakini bahwa agama mereka punya nasab kepada Nabi Ibrahim. Naon margi dawuhan Allah, ini jailu kalinasi imama, kami jadikan anjeun imam keur manusia sakabehna. Itu Nabi Ibrahim. Kumargi eta na babe sadayana ayalah kelompok anu ngamanfaatkeun keagungan Nabi Ibrahim ngadamel ajaran agama gado-gado. Naon gado-gado teh nya? Karedok mun urang mah. Agama karedok, agama gado-gado. Gentos-gentos namina teh kantos jadi avatar kan harus tuh. Terus sampai sekarang ada namanya, mereka disebut dengan kelompok Abrahamiyah atau Ibrahimiyah. Nah, jadi kelompok agama Ibrahim. Kami mah bukan Islam, bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi kami mah pengikut agama Ibrahimiyah. Ada kelompoknya. Salah satu pelopornya itu namanya dulu Ahmad Musaddiq tuh. Anu ngaku asyhadu alla illallah wa asyhadu anna Musaddiq Rasulullah kan itu. Ahmad Musaddiq Rasulullah. Jadi disebut agama Abrahamiyah. Langkung baheula deui disebut dengan agama Bahaiyah tuh. Bahaiyah di Persia. Di Indonesia namanya jadi agama Bahai. Sama itu konsepna teh nyatukeun ajaran Hindu, Buddha, Islam, Kristen, Yahudi menjadi satu agama karena kata mereka itu nenek moyangnya satu, agama Abraham, agama Ibrahim tuh. Timbullah sekte agama yang sesat. Para pemimpinnya sudah banyak yang dulu ditangkap, dipenjarakan. Sabab inspirasi ku kadudukan Nabi Ibrahim. Padahal dauhan Allah di Al-Quran, makana Ibrahimu Yahudian wala Nasronian walakin kana hanifan muslima. Ai Nabi Ibrahim teh sanes Yahudi, sanes Nasrani, sanes Majusi, sanes Abrahamiyah, tapi Nabi anu hanifan muslima. Nabi nu ngajarkeun agama nu lempeng lurus bersih tina syirik. Kumargi eta pattabi'u millata Ibrahim hanifa, ikuti ku anjeun agama Nabi Ibrahim. Terus kata Al-Quran, nu pangdeuketna manusia kana ajaran Nabi Ibrahim hadan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kaum muslimin, para pengikut para nabi anu paling cinta ka Nabi Ibrahim mawi dina sholawat wae ngagabungkeun sholawat Muhammadiyah sareng Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim atau kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kumargi eta sholawat disebut dua, sholawat kepada Nabi Muhammad sareng sholawat ke Nabi Ibrahim. Kumaha tu usah eta nabi-nabi nu teu kacandakan wa ala ali Ibrahim. Sadayana ge nabi teh keturunan Nabi Ibrahim.
Kan Nabi Muhammad gitu Nabi Ibrahim nguningakeun diistimewakeun sanaos Nabi Muhammad oge bagian ti keluarga Nabi Ibrahim tapi dikhususkeun disebut Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim tuh. Ieu disebut kepemimpinan karena keagungan kesalehannya, keteladannya, kepemimpinan prestasi bukan kepemimpinan posisi. Ayo orang mah terkadang berebut posisi sanes berprestasi kan gitu ya. Mencari jabatan, kedudukan sanes mencari amal soleh. Padahal seseorang jadi pemimpin itu karena kesalehannya diteladani orang lain. Nah, mawi di ayat ieu surah As-Sajdah ayat 24 firman Allah, "Wa ja'alna minum a'immata yahduna bi amrina." Maranehna anu nuntun manusia bi amrina kalawan perintah kami, ku ajaran kami. Naon ajaran Allah? Kitabullah. Naon ajaran Rasul sunnah Rasulullah sallam. Maka pamimpin-pamimpin nu dipuji ku Allah, pamimpin anu nuntun manusia ku tuntunan kitabullah sareng sunnah Rasulullah. Lama sabaru nalika maranehna geus sabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun jeung maranehna yakin kana ayat kami. Ibnu Taimiyah menyatakan kapamimpinan nu sejati disebabkan dua hal. Kahiji karena kesabarannya dalam melaksanakan dakwah di jalan Allah, dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban memperjuangkan agama Allah. Anu kadua yakin terhadap janji kemenangan dari Allah. Maka kata beliau bisabri wal yakini tunalul imamah. Hanya dengan kesabaran dan keyakinan kepemimpinan sebenarnya akan dicapai oleh manusia. Maka siapa yang memiliki kesabaran yang kuat, keyakinan yang mantap, yakin dia jadi pemimpin di muka bumi. Karena ia akan jadi orang-orang yang memberikan teladan dengan amal solehnya. Contohnya tadi Nabi Ibrahim. Saking mulianya kedudukan imam itu, imaman, sampai ada di kalangan kaum muslimin nganggap imam teh leuwih tinggi tibatan nabi. Tuh, itu paham Syiah. Naon sahabat mah sampai kitu? Sederhana dalilna. Coba urang aos dina Quran. Dawuhan Allah ka Nabi Ibrahim. Wa idib tala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahunna. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Nalika Allah muji Nabi Ibrahim kumang rupa-rupa ujian, lalu Nabi Ibrahim mampu menaikkan. Terus ku Allah diangkat Nabi Ibrahim jadi imam. Kami jadikan anjeun Ibrahim jadi imam keur manusia. Patarosanana ari Nabi Ibrahim jadi imam saatos jadi nabi atau nabi satacan dari nabi. Nah, gitu kan. Payunan mana kenabian sareng keimaman Nabi Ibrahim? Payunan mana cobi? Duluan kerasulan atau duluan keimaman? Nabi Ibrahim jadi imam itu sebelum jadi rasul atau setelah jadi rasul? Setelah. Jadi rasul mah tanpa diuji dulu langsung jadi rasul Nabi Ibrahim. Tapi nalika jadi imamah diuji heula. Jadi rasul wae diuji heula jadi imamah, kitu logika maranehna. Mawi dawuhan Allah wa idib tala Ibrahim rabbuhu bikalimatin. Nalika Nabi Ibrahim diuji kudu ngungsikeun Siti Hajar sareng Ismail tos janten rasul teu acan atos tuh gitu. Nalika Nabi Ibrahim dipiwarang ngurbankeun Nabi Ismail tos janten Nabi sareng rasul teu acan atos. Tapi tos jadi imam teu acan. Teu acan. Timbullah paham di Syiah mah imam teh leuwih tinggi tibatan kerasulan. Tuh itu alasan. Padahal teu hartosna imamah di situ kedudukan terpisah tina nubuwah, tina risalah. Namun hartosna yen kapamimpinan keteladanan Nabi Ibrahim itu sampurna saatos anjeunna jadi nabi janten rasul kumang rupi-rupi ujian nalika anjeunna jadi nabi dan rasul.
hartosna jalmi sanaos tos janten nabi rasul moal diren tina ujian komo hanya jadi ustad kan gitu, komo hanya jadi muslim, hamah jadi guru. Dari imamah Nabi Ibrahim di sana mah sanes jabatan, dan Nabi Ibrahim teu pernah jadi raja, teu pernah jadi penguasa. Namun aimah di sini mah, imamah di sini mah keteladanan kesalehan Nabi Ibrahim sebagai pemimpin, mawi janten rujukan sadaya para nabi sareng rasul. Tah ieu ibu bapak sadayana, janten Allah ngajantenkeun seseorang jadi pemimpin anu hebat, anu mulia, nalika tos teruji kasabaranana, tos teruji kesalehanana, sehingga jadi teladan. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Nah, anu kadua tentang ayat kepemimpinan tadi, surah mangga ditinggali dina surah Al-Anbiya. Tadi ayat sabaraha Anbiya? Ayat anu ka 273. Nah, terus kependak ayatna hampir sama kalimatnya. Dawuhan Allah wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. Tuh sampai du kadinya tuh. Jeung kami geus nyadadikeun maranehna katurunan para nabi, katurunan para rasul, umat para nabi, pengikut para nabi, pamimpin-pamimpin yahduna bi amrina, nyaeta pamimpin nu nuntun manusia ku parentah kami, nyaeta ku tuntunan wahyu Al-Qur'an, ku tuntunan sunnah Rasulullah. Wa auhayna ilaihim fi'lal khairat, jeung kami ngawahyukeun ka maranehna pagawean-pagawean nu alus, pamimpin yang berdasarkan petunjuk Allah bakal mimpin manusia itu diilhami ku Allah, mangrupa-rupa kasayan, keputusanana adil, kebijaksanaan manfaat, memberi maslahat kasayan kamanfaat pada umat, tidak mencelakakan umat. Maka diantawis ciri pemimpin anu dicintai ku Allah eta dicintai ku manusia. Ciri pemimpin anu goreng dibenci ku Allah, dibenci ku manusia, jeung dia benci ka rakyat. Dina hadis Muslim Rasulullah ngadawuh, khairu a'immatikum alladzina tusalluna alaihim alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Ari ciri pamimpin nupang hade-hadena di payun Allah, dawuhan Rasulullah, pamimpin anu cinta ka rakyatna, rakyat cinta ka manehna. Tuh. Jadi cinta satia ka rakyatnya, rakyat cinta satia ka pamimpinna, eta nunjukkeun pamimpin nu terbaik. Wa tusalluna alaihim, anjeun ngadoakeun hade ka maranehna, mere sholawat. Tusalluna sini mah ayaduna, ngadoakeun kahadean ka pamimpin, ya Allah sing panjang yuswana, sing sehat, mudah-mudahan tiasa 3 periode. Berarti dicintai itu ku rakyatnya. Tapi lamun rek iraha dia teh turuna atunya meuni geus kesel dipimpin ku manehna, berarti sagoreng-goreng pamimpin teh gitu. Jadi ciri pamimpin anu hade, manehna cinta ka rakyatnya, rakyat cinta ka manehna, manehna ngadoakeun kahadean ka rakyatnya, rakyat ngadoakeun ka maranehna. Kumargiata Nabi Ibrahim pamimpin nu cinta ka rakyatna, anu dipikirkeun teh kasalamatan umatnya, kaberkahan negrina, kabersihan agamana. Naon doa Nabi Ibrahim cobi nalika anjeunna nyimpen Siti Hajar sareng Ismail di Mekah. Nabi Ibrahim kan ngadoa nalika anjeunna tos nunaikeun tugasna diperintahkeun ku Allah mengasingkan anak istrinya tercinta. Nabi Ibrahim berdoa di situ kan, Rabbij'al hada baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Wahai Rabbku,
Jadikanlah negeri ini negeri yang aman tentram. Limpahkanlah rizki kepada mereka. Warzuqhum minas samarati. Kalau bisa mah yang beriman saja ya Allah yang diberi rizki teh. Ulah nu teu iman mah. Tapi dawuhan Allah Subhanahu wa taala, walaupun mereka tidak beriman kepadaku tetap akan diberi bagian rizki mah. Itu mah hak manusia. Jangankan yang beriman, nu teu beriman ge ari hak rizki mah eta mah hak manusia. Sane hak keimanan. Dan nu teu kenging mah nu teu beriman tuh rizki di akhirat surga. Itulah keadilan Allah. Maka jalma-jalma nu teu beriman ge ari hak kanikmatan dunia mah dipasihan. Itulah sifat rohmana Allah Ar-Rahman. Mawi doa Nabi Ibrahim supaya kaberkahan teh keur jalma nu iman unggul ditolak ku Allah. Sabab ai ka senangan dunia mah keur nu iman oge keur nu teu beriman. Bahkan nu teu iman bisa lebih senang di dunia daripada nu beriman. Itu mah sifat dunia. Mawi sanaos doa Nabi Ibrahim ge bab eta mah ditolak ku Allah. Karena firman Allah, "Fa umatti'uhu qalilan," kami akan memberi nikmat pada mereka tapi sebentar di dunia saja. Nah, itu sebabnya Ibu, kenapa orang-orang tidak beriman pun diberikan kesenangan di dunia. Sabab di antara marahnya berbuat kebaikan urusan dunia mah. Rajin usaha, rajin bekerja, rajin olahraga. Ya otomatis dipaparin di siku Allah di dunia. Rajin olahraga jadi sehat, rajin bekerja banyak hartana, rajin belajar jadi palinter. Matak nu teu beriman ge bisa leuwih pinter, leuwih sehat, leuwih kaya raya. Leres teh? Eta mah urusan dunia. Nah, gitu. Mawi orang-orang beriman harus lebih tibati kitu. Nalika Nabi Ibrahim nyuhunkeun ka Allah diberkahkeun rizkina kangge umatna anu iman hungkul ditolak ku Allah. Anu teu beriman ge berhak nampi eta. Bujeng-bujeng manusia makhluk wae dipaparin rizki ku Allah. Nah, kumargi eta dina ayat ieu wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim fi'lal khairat. Ciri pemimpin saya teh diberi ilham ku Allah perbuatan-perbuatan baik, membawa kemaslahatan kepada umatnya lebih besar daripada tidak dipimpin orang tersebut. Wa iqamas shalat wa itaiz zakat, menggemarkan mendirikan salat, mengeluarkan zakat. Wa kanu lana abidin, tunduk patuh ka Allah Subhanahu wa taala, ibadah ka Allah. Maka lahirlah kecintaan rakyat kepadanya sebagaimana dia mencintainya. Wa syarru a'immatikum, dan seburuk-buruk pemimpin kalian kata Rasulullah, alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum. Pamimpin nu panggoreng-goreng teh anu anjeun ngabenci pemimpin eta, pamimpin oge benci ka anjeun. Ya rakyat jeung pemimpin pabenci-benci aneh kan gitu. Itu menunjukkan syarru a'immatikum, seburuk-buruk pemimpin kalian. Watul inunahum wayul inunakum, aranjeun ngalaknat maranehna, pamimpin ngalaknat rakyatnya. Subhanallah, rek kumaha berkah suatu negeri lamun rakyatnya ngalaknat pamimpinna, pamimpin ngalaknat rakyatna. Teu aya saling mendoakeun. Wah, itu diingatkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Kumargi eta Rasulullah SAW diutus ku Allah Subhanahu wa taala supados jadi pemimpin nu diteladani. Seperti apa pemimpin yang dicintai dan pemimpin yang mencintai rakyat. Maka ku Allah dipaparinlah Nabi Muhammad kiat-kiat kapamimpinan. Supados ngawujudkeun kapamimpinan naon? Kapamimpinan anu dicintai dan mencintai. Dicintai rakyat dan mencintai rakyat, dicintai Allah dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Naon dawuhan Allah? Nah, ini surah Ali Imran 158. Kumaha dawuhan Allah di Ali Imran 159? Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidul qalbi lan fatu min hauli fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Nah, inilah rahasia kepemimpinan Rasulullah. Kenapa beliau menjadi orang yang paling dicintai di dunia dan orang yang paling mencintai rakyatnya di dunia.
Saking cintanya Rasulullah ke rakyatnya, yang dipikirkan itu penderitaan rakyatnya, bukan penderitaan dirinya. Anu kahiji dawuhan Allah, fabima rahmatim minallah, disababkeun rahmat Allah ka anjeun Muhammad. Lintalahum, anjeun ngabogaan sifat welas asih. Janten babe sadayana kapamimpinan anu dicintai ku Allah, dicintai ku manusia, kapamimpinan dibangun ku rasa welas asih, rasa cinta. Lintalahum, lemah lembut. Lemah lembutnya mencakup dua aspek, yaitu as-sabru wal hilmu, sabar tina gangguan, sareng peka. Nah, peka karena kasusah. Disebutnya as-sabru wal hilmu. Nabi teh ngagaduan sifat as-sabru wal hilmu atau ar-rifqu wal hilmu. Kelemah lembutan dan kepekaan. Eta sebaik karunia ti Allah. Kumargiata dawuhan Rasulullah, inna rifqa la ya'ti illa bi khair. Sesungguhnya kelemah lembutan tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Sifat lemah lembutnya sifat nu paling baik. Mawi Rasulullah mah sangat terkenal kelemah lembutanana. Ar-rifqu wal hilmu. Terkadang saking lemah lembutnya itu dianggap lembek Rasulullah itu gitu. Siti Aisyah wae pernah protes ke Rasulullah karena dianggap Rasulullah itu terlalu lembek. Ada rombongan orang Yahudi berpapasan dengan Rasulullah. Tiba-tiba orang Yahudi ini berkata, melecehkan ke Rasulullah, assalamualaikum gitu. Anu awam mungkin yang kata assalamualaikum gitu kan ya, tapi dia assalamualaikum. Lamna teu aya gitu, disamarkeun. Kata Nabi, waalaikum. Siti Aisyah langsung membalas, waalaikumsalam wa laknah gitu. Semoga kebinasaan dan laknat Allah buat kalian, gitu kata Siti Aisyah. Rupa-rupanya orang Yahudi teh sanes ngucapkeun assalamualaikum, tapi assalamualaikum sam itu artinya racun yang mematikan kamu. Semoga kamu mati terkena racun Muhammad, gitu kata orang Yahudi itu. Nabi mah santai we ngajawab waalaikum, ya semoga kamu juga, kata Rasulullah gitu. Siti Aisyah nggak nerima. Kata Siti Aisyah, waalaikumsalam wa laknatu, bagi kalian kebinasaan dengan racun dan laknat dari Allah. Kata Rasulullah, mahlan ya Aisyah, sabarlah Aisyah, jangan emosional begitu. Kata Aisyah, ya Rasul, afalam tasma, wahai Rasul, apa engkau nggak dengar dia bilang assalamualaikum? Kata Rasul, memang aku dengar, makanya aku jawab waalaikum. Semoga kepada kalian, bukan kepadaku. Maka kata Rasulullah, kalau mereka mencela kita satu kali, kenapa kamu membalas dua kali? Kan dia mendoakannya sekali kan ya, assalamualaikum. Siti Aisyah nggak jawabnya jadi dua, waalaikumsalam wa laknatu aw wa laknatullah alaikum, laknat Allah pada kalian. Kata Rasulullah, engkau telah berlebihan. Orang Yahudi mah mencelanya sekali pakai assalamualaikum, kamu jadi dua. Gitu. Waalaikumsalam wa laknatul minallah. Nah, itu saja dilarang ku Rasulullah tuh. Itu contoh kelemah lembutan Rasulullah SAW. Sampai beliau melebihkan, membalas kata-kata pun gak mau. Karena memang Al-Quran ngajarkan gitu. Kata Al-Quran, la yuhibbullahul jahra bisu'i illa man dulima. Allah tidak menyukai orang berterang-terangan membalas keburukan kecuali orang yang dizolimi. Illa man dulima, kecuali orang yang dizolimi. Di surah An-Nahl Allah firmankan, fa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih wa la in sabartum lahu khairul lisabirin. Lamun anjeun rek ngabales, rek ngawales dawuhan Allah, baleslah kudu satimpal. Wa la in sabartum, tapi lamun anjeun sabar lahu khairul lisabirin, sabar leuwih alus.
pikeun jalmi-jalmi nu daek sabar. Nah, jadi tidak membalas lebih baik. Mawi Rasulullah salam sanaos diizinkeun kangge membalas salama teu ngarugikeun mending teu dibalas. Nah, itu diantara sifat al-hilmunya Rasulullah. Sifat lemah lembutnya Rasulullah. Karena itu kepemimpinan Rasulullah adalah kepemimpinan al-hilmu waribku, kelemah lembutan. Fabima rahmatim minallahi lintalahum, lemah lembut. Saking lemah lembutnya Rasulullah terkadang tidak dipahami oleh sahabat Rasul. Dan terkadang para sahabat juga suka salah paham ke Rasulullah. Pernah kan ada satu peristiwa ibu-ibu sekalian yang membuat marah sahabat, tapi Rasulullah mah nyantai saja. Rasulullah sedang khutbah Jumat, tiba-tiba ada orang Baduy teriak, "Muhammad, Muhammad," gitu. Namanya orang Baduy. Sok pagorowok-gorowok jeung babaturanana lamun keur ngangon ontak gitu. Jadi wajar lamun manggil babaturanana ngegorowok, parasaan maneh malah laonan. Matak tong heran Bapak Ibu sadayana lamun ngomong jeung orang pantai ti kadeuketan gogorowokan. Tong heran lamun ngomong jeung orang Papua ti kadeuketan gogorowokan. Nga-HP, wah itu di padahal di HP gitu. Sampai itu tunjukkan gitu. Sampai batur kacolok gitu kan. Babaturanna. Ih, aya naon ngomong gogorowokan. Memang terus biasa gitu gorowokan naon sababna? Sabab biasa hidup di hutan pa jauh-jauh. Di mana anjing ngomong tarik. Matak aralu sorana teh jara dia panyanyi gareja. Kan itu nya. Baragu sorana teh. Ti leutik teh juga gorowokan. Lamun teu gogorowokan teu kadang ngikut tetanggana sabab imamna teh jauhna hiji jeung nu sanes teh 1 kilo. Gitu. Beda jeung urang teu kudu gogorowokan ngaharewas ka kuping, bilikna nempel ngaharewas di tetangga teh. Kan gitu kan. Ai marane mah kan biasa jarau, komunikasi gogorowokan tuh. Jadi kondisi alam teh mempengaruhi budaya bicara. Sok naon sababna orang Cianjur haralus bade kamanten gitu kan. Mulih timan. Nah. Eta pasti ada sejarah sareng lingkungan. Biasanya orang Banten pokoknya tas di mana dia kan gitu. Rek mana dia gitu. Itu dipengaruhi ke lingkungan. Jadi masyarakat anu masih terbelakang, rumahna patebih-tebih, pagaweana ngangun, pasti ngomong teh gorowok. Matak orang Baduy mah disebut nage kurang adab ka Rasulullah teh. Tapi dipikaresep ku sahabat. Naon dipikaresep? Ku polosna eta, nah ku polosna eta terkadang teu basa-basi naon wa ditaroskeun ka Rasulullah. Rek nu alus, rek nu goreng, rek nu jorok, rek nu jorang ditanyakeun ka Rasulullah. Matak sahabat teh resepkeun, wahai orang Baduy, uang tadi ngalikeun rek nanyakeun naon ka Rasul gitu teh gitu. Saking walantranana, matana Al-Qur'an yas'alunaka teh lolobana nu ngarusaha orang Baduy. Maka di Quran qolatil a'rab, berkata orang Baduy itu, bukan orang kota nu nyarios teh. Orang Baduy. Qolatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Datang ke Rasulullah hari Jumat, langsung ngagorowok, Muhammad cenah gitu. Rasulullah keur khutbah ngaganggu itu jalmi teh nya, teu dijawab kumaha, gogorowokan wae. Dijawab keur khutbah. Lungsur Rasulullah lungsur tina mimbar disampeurkeun. Aya naon maneh teh cek urang makan gitu. Malah pernah Rasulullah nuju ngajar di tengah sahabat tiba-tiba masuk orang Baduy teriak, "Aina minkum Muhammad?" gitu suara teh gorowok bedas pisan. Mana cenah ngaran Muhammad teh gitu. Nabi nuju ngabulang. Ceuk Nabi teh, "Ieu aing ge di dieu." Gitu. Mucek bahasa kasar mah gitu. Ini saya kata Rasul gitu kan. Lamun cek bahasa Banten mah ieu aing di dieu aya naon gogorowokan maneh teh sopan pisan. Karena nu nanyanya juga ngagorowok teu sopan, dijawab ku bahasa Baduy deui. Bukan haana. Kalau sopan makan haana ini saya. Kata Nabi heueuh sia gitu kan gitu. Jadi gumantung saha nu ngajak bicara Rasulullah. Rasulullah lungsur ti mimbar, diajak ngobrol di halaman masjid. Sampai sahabat ngarantosan itu ngobrol naon tuh Rasulullah teh cenah. Kan keur khutbah ieu teh ditinggalkeun heula lain khutbah kan gitu. Tah ieu teh jadi pikih ka urang makan
Ustad kenging teu imam lungsur heula tina khutbahna emang aya naon sarare sadayana makmumna diudangkeun heula gitu. Kenging lungsur heula sintreukkan teh hiji-hiji muridna sina harudang naik deui mimbar terus keuni kenging nu teh kenging mah makmum nu ngobrol itu teh kenging. Tapi ustad teh kenging teh kan ngobrol mun tidur mah kenging komo tidur gitu. Mawi dina fikih mah kenging lamun makmum naros ka imam nuju khutbah atanapi imam naros ka makmum kenging. Nu teu kenging mah makmumna ngobrol sasama makmum, lamun makmum ngobrol jeung imam mah kenging. Matak lamun makmum hayang ngobrol ajak ngobrol imamna. Ngobrol sorangan. Kan seueur kajantenannya Rasulullah jeung imam nuju khutbah sumping Rasulullah interupsi halakatil amwal wan qata'atil subul. Wahai Rasulullah telah binasa kekayaan kami, jalan-jalan telah belah, naon halodo panjang. Fadullah an yugisna. Doalah kepada Allah agar diturunkan hujan. Nya cek Nabi teh tas Jumat saya ngadoa lah gitu kan gitu. Ngadoa atas Rasulullah kan? Allahumma agisna, Allahumma agisna, Allahumma agisna. Langsung cedem mendung besar, hujan besar. Pulang ti Jumat haruncut kabeh hujanan. Itu Rasulullah. Ayo urang ngadoa terus panas we terus tuh turun-turun hujan teh kan. Teu dikabulkeun. Tas selesai ngobrol teh Rasulullah naik di mimbar teruskan khutbahna. Tas selesai khutbah sarolat. Si baduy teh asup ka masjid culang cileung sing horeng kabelet terus ka pojok masjid cer di masjid di pojok masjid pipis teh si baduy teh atuh para sahabat ngambek atuh pajajarahun nas maka nu aya di masjid ngepung jalma ieu wah keterlaluan ieu masjid dipipisin gitu pa nahahum Rasulullah malah melarang daoh cek Nabi teh karunya nu keur kiih antep sing anggeus heula kiihna ge warawer ka mana-mana gitu. Kata biarkan dulu. Akhirnya para sahabat teh pada mundur bari keheul oge. Terus Rasulullah nyuhunkeun naon? Pada abidalwin minal ma Rasulullah meminta seember air. Fa'ahrokohu Rasulullah menyiramkannya ku nyalira tuh disiramkeun aduh eta si baduy aya ku alus milik pipis duit ka disiram ku Rasulullah gitu pipisnya disiram ku Rasulullah para sahabat mah tos gemeseun boro-boro hayang nyiram pipisna hayang mukul gitu. Tapi Rasulullah mah ulah Rasul biarin dulu. Nah setelah selesai baru dinasihatin pulang kamu tahu itu masjid gitu teu kenging di kotoran buang sampah ngareuhak biceun leho ulah di masjid komo ye dipipis dinasehatan ku Rasulullah gitu Rasulullah mah baru dia ngerti baru diajarin ternyata orang itu baru mau akan masuk Islam tuh sedang belajar Islam bertanya tentang Islam fabima rahmatin lintalahum falau kunta fadon golidul qalbi lan fadu min haulik lamun anjeun bersikap kasar keras pasti bakal lalumpatan ti aran ti anjeun. Jadi bakal ngajauhan anjeun, bakal jauh Islam ti anjeun. Mawi di masa Rasulullah mah seueur anu tadi ngamusuhan pisan ka Rasulullah berubah jadi orang yang paling mencintai. Idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu haddin adzim wala tastawil hasanatu walas sayyah teu sarua kahadean jeung kagorengan idfa billati hiya ahsan tolak kagorengan teh ku kahadean lamun batur ninggang ku batu balas tinggang ku buah lamun sanggup seperti pohon ditinggang ku batu kan balas ka urang ku buah kun kasyajar tarmiha bil hijarah yarmika bisamarah jadilah kamu seperti buah mangga kamu lempar pohon mangga ku batu
pohon mangga membalas melempar kamu dengan buah. Subhanallah itu. Eta disebut idfa bilatih ya ahsan, tolak kagorengan ku kahadean. Idfa bilatih ya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun, mangka niscaya anu tadina aya jalma ngamusuhan ka anjeun, ka'annahu waliyun hamim, bisa robah jadi jalma anu paling cinta tur satia ka anjeun. Ta eta kaajaiban ka pamimpin Rasulullah. Anu tadina Amr bin As, Khalid bin Walid, Wahsi benci izin ka Rasulullah, berubah menjadi orang yang paling setia, siap berkorban jiwa raga bagi Rasulullah. Nah, itulah karena lintalahum, kelemah lembutannya. Seur para wanita sadayana contoh-contoh kelemahan lembuhan Rasulullah. Sehingga sadaya miperakeun ke Rasulullah boh dina ngajarkeun akidah, ngajarkeun ibadah, ngajarkeun muamalah, terlepas tina sifat al-hilmu warifku. Contoh anu paling ini nih, nu paling populer bab sadayana. Kan aya kasus di masa Rasulullah, seorang sahabat saking khawatir terlambat sholat berjamaahnya sampai karurusuhan ke masjid. Nalika sumping ke halaman masjid katingali Rasulullah tos bade ruku, tos selesai baca surah Allahu Akbar, ruku Rasulullah. Di panto masjid kene eta sahabat langsung takbir Allahu Akbar, langsung ruku, jalan ke payun. Sambil ruku, dai ruku Rasulullah malami, jadi kaburu jalan oge. Lamun ruku orang mau moal kabujengan gitu. Langsung ke payun, nerobos masuk kasab. Selesai sholat, terus dikir, terus doa, Rasulullah berdiri. Kata Nabi, siapa yang tadi berisik masuk ke masjid? Si sahabat teh nyempot sieun. Da sieun ditegur ku Rasulullah ngaraos lepat. Jangan-jangan saya dimarahin itu tadi berisik pakai terompah masuk ke masjid. Da di masa Nabi mas salatna oge ngangge tarompah, ngangge sendal, ngangge sapatu. Ari ayeuna mah kan sadaya mesinna ge tos bersih, tos ngangge marmer, tos ngangge keramik, ngangge granit, bahkan tos ngangge karpet anu empuk, maknya ngangge sapatu. Gitu. Aya di masa Nabi makan pasir atau napi kesik halus dipadatkan, terus diangge tempat sujud teu acan aya keramik, komo atuh karpet sareng permadani mah. Jadi lamun sholat teh sahabat teh sampai nganilamkeun gamisna kangge tempat sujudnya saking panas. Lamun sampean teu ngangge sendal sepatu retep siang hari sholat teh. Matak ku Rasulullah dipiwarang. Lamun rek sarolat pake sendal aranjeun, ulah seperti Yahudi itu tara marake sendal lamun sholat kata Rasulullah. Ari-ari makan tibalik, orang Yahudi marake sendal. Urang teu ka masjid. Hukum kan berubah. Hukum berubah karena perubahan situasi. Malahan lamun aya di masjid nerapkeun sholat pakai sendal bakal jadi ajaran baru. Agama anyar. Wah, ieu mah cenah naon agama anyar, palain agama anyar, anyar paha bakarek paham. Janten nalika masuk ke masjid teh berisik ngangge sendal. Cek Nabi teh saha? Teu aya nu ngawaler. Saha cek Nabi teh tadi saha? Akhirnya saya Rasulullah sambil ketakutan sahabat, namanya Abu Bakr. Begitu melihat dia ketakutan Rasulullah langsung marahmai, tersenyum. Nah, supados sahabat eta ulah kasieuna. Dawuh Nabi naon? Zadakallahu hirsan wala ta'ud. Mudah-mudahan Allah nambah semangat anjeun berjamaah. Tuh, itu Rasulullah. Jadi dipuji heula ku Rasulullah mah kasayanana. Naon tadi rurusuhan pieu gandeng tadi sendal? Karena saya ingin cepat-cepat masuk ke masjid dapat berjamaah dengan engkau, kata Nabi. Zadakallahu hirsan. Nya mudah-mudahan Allah nambah semangat berjamaah. Nembe sataatos eta Rasulullah negur wala ta'ud. Ulah deui nya dengan Rasul gitu. Jangan sekali-kali lagi. Jadi menghargai, menghormati, memuliakan niat baik orang
lebih didahulukan daripada menegur kesalahannya. Itulah sifat al-hilmu warifku, mendahulukan, menghargai niat baik orang, kebaikan orang daripada mendahulukan menyalahkan. Itu sifat kumargiata dina ayat satrasna, fa'fu anhum wastagfir lahum, hampura ku anjeun Muhammad kasalahan-kasalahan, kahilapan-kahilapan umat anjeun, sabab diantara marana lobana teu ngarti. Wastagfir lahum, mohonkan ampunan, cobi lemah lembut, jembar pangampura, didoakeun, keur salah didoakeun. Biasana Bapak sadayana nya lamun urang ngampura baturnya heula dihampura, ngadari hate mah teu narima eta teh gitu gitu geus hampura. Rasulullah mah bukan hanya ngahampura, wastagfir lahum, dipiwarang ngadoakeun, matak ngahampura nupang gede-gedena mopohokeun kasalahan batur bari ngadoakeun dihampura ku Allah itu. Kumaha teh Al-Qur'an mah sanes miwarang ngahampura hungkul tapi ngadoakeun. Da eta tuh anu abot mah. Wah, geus minta dihampura minta didoakeun urang. Fa'fu anhum wastagfir lahum, cobi. Udah berbuat kesalahan merugikan Rasulullah, kudu dihampura, kudu didoakeun. Maka pemaaf yang tertinggi, nah, sifat jembar pangampura anu pangluhur-luhurna nari kajalmi mampu melupakan kesalahan orang lain, lalu bukan hanya melupakan tapi mendoakan mudah-mudahan ku Allah dihampura kesalahan anjeun. Itu yang paling berat tuh, subhanallah. Eta Rasulullah, cobi Rasulullah diudag-udag penduduk Taif, ditinggangan ku batu, bahkan disebut gelo, nauzubillahi min dzalik, majnun, dihinakeun Rasulullah di Taif, sampai berdarah-darah kaki beliau, dikawal ku Zaid bin Sabit, akhirnya berlindung di kebun kurma milik seorang Yahudi. Disitulah Rasulullah menangis, bersandar di bawah pohon kurma yang besar. Anjeunna ngadoa, ya Allah, kepada Engkau lah aku adukan segala kedoipanku. Ya Allah, kepada Engkau lah aku menyerahkan segala kelemahanku. Kepada siapakah aku akan Kau serahkan? Kepada musuh-musuh yang akan membunuh aku, ataukah kepada orang-orang yang akan melindungi aku? Bagiku tidak peduli asal Engkau meridhoi aku. Itu menangis Rasulullah. Sampai Jibril turun menawarkan, wahai Muhammad, Allah memerintahkan kepadaku menawarkan engkau, apakah engkau mau membalas kedurhakaan penduduk Taif ini dengan ditibankan gunung ini kepada mereka? Kata Nabi Muhammad, tidak. Justru aku mendoakan mereka, semoga Allah mengampuni mereka, karena mereka kaum yang tidak mengerti. Allahumma ighfir lahum fa innahum qaumun la ya'lamun. Wa arju an yukhrijallahu min duhurihim dzurriatan yu'minuna billahi wa ya'budunallaha. Aku berharap dari kaum yang sekarang menyakiti aku itu, lahirlah anak cucunya yang beriman kepada Allah, yang menyembah Allah. Ini subhanallah susah. Maka kata Al-Quran, wa ma yulaqqaha illa alladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu haddin adim. Moal aya nu bisa kitu gaduh sifat seperti Nabi Muhammad kitu, angin jalmi-jalmi nu tos teruji kasabaranana. Moal nu bisa gaduh sifat kitu, angin jalmi-jalmi nu paparing karunia ageung ku Allah Subhanahu wa taala kajembaran manah. Tuh. Disebutnya illal ladina sabaru illal ladina dzu haddin adim. Jalmi nu paparing karunia yang besar ku Allah. Maka pastagfir lahum, mohonkanlah ampunan buat mereka. Kumargiata para sahabat mah enak lamun berbuat dosa teh datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, mohonlah ampunan buat saya. Tuh. Itu namanya tabaruk, tawasul ka Rasul nu masih hidup. Ai ka Rasulullah masih hidup mah para sahabat tawasul, lamun berbuat dosa teh sumping, Rasulullah, mohonkanlah ampunan
kepada Allah. Maka orang-orang yang tidak minta ampunan kepada Allah melalui Rasul disebut orang munafik. Iya. Wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lahum Rasulullah law ru'usahum wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun. Lamun kajal munafik diomongkeun urang teh berbuat dosa, ieu wang sumping ka Rasul, wang pangmentakeun ampunan ka Allah. Law ru'usahum, maranehna memalingkan wajah-wajah mereka. Yasudduna, menghalang-halangi, wahum mustakbirun, bari takabur. Ngapain minta maaf kepada Allah mah langsung ge atuh teu kudu minta ka Rasulullah. Nah gitu. Takabur di hadapan Rasulullah mohon ampun ka Allah wae. Kalau bisa dipangmentakeun ku Rasul, subhanallah. Karena doa Rasulullah sangat dikabulkan Allah di hadapan. Maka istighfar bagi kaum muslimin teh diparentah ku Allah ka Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad mah diparentahkan ku Allah berurang-urang dengan Al-Quran. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Fa'fu anhum fa'fu waspah wastaghfir itu beberapa kali. Jadi tugas seorang pemimpin kan tadi mencintai rakyat melalui doa. Maka Rasul mendoakan ampunan bagi rakyat. Dari situlah kenapa dalam madhab fikih ada ulama berpendapat dina ibadah-ibadah nu berjamaah imam teh kudu ngadoakeun keur sadaya kaum muslimin eta istinbatna teh tidinya. Maka di madhab Syafi'i mah sampai berpendapat di antara rukun khutbah Jumat teh imam ngadoakeun ka Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, tak eta kedah paham alasanna teh eta. Tinggal diuji tepat henteu menurut kaidah fikih gitu di bab eta. Nah, mawi aya ulama mengatakan oh enggak mesti begitu. Karena itu terkait umpamanya dengan kekhususan orang berbuat salah di masa Rasulullah SAW. Nah, mawi di ayat eta anu terakhir wasyawirhum fil amri, bermusyawarahlah. Jadi kapamimpinan Rasulullah tuh lemah lembut. Nah, al-hilmu warifku, teras pemaaf, teras selalu mendoakan. Jadi memimpin tidak cukup hanya dengan keahlian, keilmuan, kemampuan, tapi doa sangat penting bagi umatnya, bagi rakyatnya. Anu terakhir wasyawirhum fil amri, bermusyawarah di segala urusan. Tidak boleh otoriter, tidak boleh sewenang-wenang, tidak boleh naon namina teh tangan besi. Nah, kalau istilah sekarang. Tapi harus bermusyawarah. Kumargeta sifat kepemimpinan Rasulullah mah karena dasarnya lemah lembut melahirkan kepemimpinan yang partisipatif, banyak ngupingkeun naon keluhanana, naon masukan. Lamun kepemimpinan henteu musyawarah disebutnya kepemimpinan otoriter. Kepemimpinan otoriter, ngarasa aing pang benerna, aing pang pinterna, bukan pinter merasakan apa maunya rakyat, apa maunya umat. Nah, jadi Rasulullah mah pamimpin anu pinter merasa, bukan merasa pinter. Ari ayeuna mah jadi pamimpin teh ngarasa paling pinter. Jadi weh kablinger. Ayo Rasulullah pinter merasakan apa maunya rakyat. Lamun pamimpin memimpin dengan pinter merasa, maka yang dipikirkan mencari solusi. Lamun merasa pinter pagaweana neangan sanksi. Terus deh. Lamun merasa pinter mah nganggap kabeh salah. Nu dipikirkeun teh kumaha tangga hukum anggota anu salah wae. Kumaha tangga hukum pengurus anu maralas teh hukum lah gitu. Kumaha tangga hukum guru anu ngaledul, murid anu talangke. Dipikiran teh nyieun sanksi, nyieun we aturan. Nu terlambat dipotong gaji 50%. Sanksi kan gitu. Teu apaleun boga masalah guru teh pangna kaburangan teh naon, di bumi dagang heula gitu kan. Murid teh kaburangan teh kunaon, sing horeng babantu orang tuanya heula, ieu yatim. Tuh. Kulantaran kepemimpinan ngarasa pinter sorangan, teu ngarasakeun kasusah batur. Nu dipikirkeun nyieun sanksi. Tuh. Ari pemimpin nu
pinter merasa masa baliknya. Nah itu nya guru teh kabarerangan wae diselidiki, dicarilah solusi. Paingan imahna jarauh ieu teh macet musim hujan, kumaha solusina? Wang ngadamel komplek perumahan asatid nempel ka pasantren, tuh itu nyari solusi namanya gitu. Setuju teh Bapak Sadayana? Arupina Bapak Sadayana sakitulah nu tiasa ku urang di Pedar dina siang menjelang sunten ieu. Mudah-mudahan urang kenging tambihan ilmu tina ayat-ayat Al-Qur'an anu nembe ku urang di aos. Mudah-mudahan silaturahmi, silatul ilmi, tolabul ilmi di masjid anu kurang sami-sami dipika cinta di komplek pesantren ieu nambih kaberkahan, kemanfaatan, bahkan insyaallah menjadi bagian dina sedekah jariah melalui ilmu ini kangge urang sadayana insyaallah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Allahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairul lil Islam wal muslimin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.